ieu gerak keur salat eta si ibu lamun hate keur teu geunah tah ibu pecakan pamajikan urang hatena teh keur loba karbudak keur loba pusing keur loba susah poe hatena teh teu caang teu lega keur loba kaamek poe dina hate toelan ku salaki mecakan tengah penting lamun teu nyiku-nyiku wae teh salaki cicing bawa siang aja dong gerarudet urang nampol peuting ditampol urang butuh peuting ditutup geus puguh barang gawe isuk ngeluh kita sore ngelak capek sagala ku sorangan mimiting gelek ngepel malah nepi ka listrika nyangu masak pan segala ku awewe da keur teu geunah hate tengah peuting ditewelan ku salaki teh pan nyiku-nyiku wae bicing lah ari hayang-hayang teuing mah ku kapipir kana domba eta salaki buat dituduhkeun ka kana domba nya tapi lamun hate ibu keur geunah tah teu kudu ditewelan ku salaki malik ibu anu bakal ngodoan minum suku Pak cari acan dan naon ku budak geus sareta lamun mun pemajikan babejaan budak geus sare sing ngarti sing surti hayang merosot katanya hari hate keur geunah mah urusan ibadah bakal geunah nu mawi tah ieu da Kangjeng Nabi ge saat acan Isra Mi'raj teh diberesihan manahna hartina ngawurukan ka urang dieu urang Salagedang kampung Pasir Panjang yen urang dieu Pasir Panjang sing barana si hate jeung sasaha sing bersih hate ka Allah sing bersih hate ka Kangjeng Nabi sing bersih hate ka tatangga sing bersih hate ka baraya sing bersih hate ka dulur sing bersih hate ka salingkungan ka keluarga inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh dina jasad urang teh aya daging kimpel mudghah ngaranna nu disebut hate lamun alus tah ieu hate alus sakabeh anggota badan wujud urang bakal alus asal alus hate alus sakabeh wujud ngan lamun goreng tah hate goreng sakabeh anggota wujud urang buktikeun ku urang sararea mun goreng hate kana panon ngilu goreng bener mun urang goreng kata tangga hate teh pan kana panon ge naik ngilu goreng delek ya padahal anu goreng mah hate nah panon ngilu ngadelek bener mun goreng hate goreng sakabeh anggota badan hate goreng kana panon ngilu ngadelek malah lain panon hungkul ceuli bakal ngilu goreng tatangga urang goreng kata tangga si eta begitu si eta ngawangkong ketah aya kunti kaburangan kabatur teh dan naon panna hate goreng mun hate goreng karena irung bakal ngilu goreng boro-boro ngamu hitut nah ngamu minyak nah hong kamu teh minyak sengit nah lah nyaho aing ge minyak murah eta kabatur teh naon sabab hate goreng mun hate tah goreng kana bibir sarua bakal ngilu goreng eta budak marung aing teh keur genah bencang nepi kawanian mun hate tah goreng kana bibir ngilu goreng beh dituna bakal ngagorengkeun beh dituna pisan bakal ngahina nyaci jeung maki jeung sajabana bener padahal hate nu goreng mana kana bibir jadi ngagoreng jadi yakin mun hate goreng sakabeh badan bakal goreng mun hate tah goreng kana leungeun bakal ngilu goreng boro-boro daek merek sasalaman ge moal daek
lamun hate goreng karena suku ngilu goreng boro-boro papanggih jeung jelemana panggih weh jeung senalna kita jong ya tapi lamun hate alus panon bakal daek neuteukna ceuli bakal daek kadengekeunana irung bakal daek ngangceuna boro-boro kana minyakna hitut naon ge bakal diangseuk seungeut itu sia mah euy alus hate ya karena bibir bakal daek ngagulkeunana ngaluskeunana atuh kana leungeun bakal daek sasalamanana beh dituna bakal daek merekna heuh ya buka udun ya udun hari alus hate mah hari goreng hate mah apa ya kalau najis ambil siapa goreng hate ya lamun alus tah hate kana suku ge bakal ngilu alus beh dituna bakal daek lempangna nepunganna silaturahmina heuh nu mau ieu hate tah kunci hirup legakeun hate lega dunia ge hate heureut dunia ge tong make kudu cicing di gedong sigrong cicing di saung ari hate lega mah ngeunah we nikmat loh kopi gula kaung udu daun kaung nyerebung we bari nalingna kakawihan ini Dewi Mandalawangi gelisna kawanti wanti pami anjeuna kaluar ti bumi pangpangna kaum lalaki seueur pisan kataji serbu ngada kopi edo kamu dulu itu nyanyi nama mahal saya di salah mahal benaheun ya hate lega mah cicing di saung bari di sawah nya nikmat daun kauminya imah ku bilih usaha ku bilintik tengah puting sing cikikit hate lega tah tapi lamun hate hareureut tah rusep hatena heureut hatena tong make kudu di saung cicing di gedong sigrong imah gedong sigrong lauk sing saloyong pamajikan pinu komokorong tapi kadoyong mobil kendaraan sing darangong benar tengah puting molor patukang tongong ya datang isu wah patorong-torong benar genah benar cicing di Jakarta ke hati ruset makan rudet ngandering gitu kau mantau daripada rudet hati bapak siang geus balik deui lah rudet kayak geuring padahal geus rudet di ditu geus teu kuat inget ke imah ya tapi hati lega tengah turun Jakarta cicing di Pasir Panjang nah we sana deui genahnya sanajan aya corona karola BKB dalam lega hati corona ge sieun tak corona tereh nepi makan hareureut hati jol setruk usang kowe sok kabejang Pak Ustad naon eta jampena panjing lara corona gampang pacai unah jati kadaratuna jagat anu calik di belah gilang atuh mang nanang daik belah ini mang nini mingkem wana wani wauh tuwana tuwani tuwauh jurig di dieu mah sarua jeung jurig di ditu bala lagur elah abana di jurig gitu ya raso bo pak lamun urang keur make motor balik nyekel gasna rek teh eureun di ditu teh sabebelah ditu aya urung aya nu longsor jalan belah ditu teh jalan aya nu longsor pasti belah dieu bakal aya tulisan naon tulisanana hati-hati ada longsor berarti nu di mejaan naon hate
hati-hati ada sugana tulisan anak teh cokor-cokor ada longsor, panon-panon ada longsor, dan tapi nak tulisan anak teh hati-hati ada longsor. Berarti di bejaan teh hati kabejaan reg motor eureun salamet tah, anu make motor selamat, nu make motor oge ngilu selamat, bener. Hati-hati aya neraka. Eta teh adan teh naon atuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakikat nama panggerot ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, hakikatna deui eta teh tulisan eta teh. Hati-hati aya neraka. Kitu. Harudang gerak ka masjid ge. Subuh sakala harudang tara. Lolor. Sarua jeung hidup anak je. Aya anu nyebutkeun make nyalahkeun anu adan segala. Kumaha jeung make nyalahkeun anu adan? Eta cenah adan salah ge. Kalau bahas salat tuh heru minan naumna salah. Kumaha gitu? Oh, panaum teh sare ger dipanjangkeun nya bolor. As-shalatu khairum minan naum. Nyares dan naumna panjang. Salatna pono panjangkeun, naumna ponokeun. As-shalatu khairum minan naum. Akara hudang geura. Naumna pono. Ya. Tak di Mekah mageunahun gini. As-shalatu khairum minan naum. Mun Jakarta as-shalatu khairum minan naum. Namun Cianjur as-shalatu khairum minan naum. Cianjur as-shalatu khairum di dia yaki wae. Ngeledek tajungan cukuran dia bisa dijawab cukuran dia tadi kadu panak. Lihat teh wae dijawab. Muslim hati-hati ieu tah. Beresihan hate. Obatan. Obat hate teh naon? Hiji di antarana obat hate teh maca Quran. Kalau sok maca Quran. Qiraatil Quran, maca Quran. Maca Quran mah tong boro-boro macana ngupingkeun anu maca ge al-qari wal mustami sarikani fil ajri. Nu maca jeung nu ngarungukeun sarua ganjaranana. Maka lamun keur maca Quran teh ngupingkeun. Aduh, pedo. Ieu mah batur maca Quran, maneh kalah maca Quran. Alah ngomongkeun corona ieu. Nikmat jeung ibadah anu panggeunah-geunahna teh maca Quran mah tereh dulu tapi eueuh bosenna. Maca Quran bener ibadah nu tereh tuluh eueuh bosenna maca Quran. Bisi bapak-bapak hese molor maca Quran. Alah aing mah hese hees bututin teh belut deui ngopi atuh badang. Mun hayang hees, mun hayang sarebu maca Quran. Rek sing bener maca Quran, sok maca Quran ibu-ibu. Hah? Masuk. Alhamdulillah. Unggal penting kana macana. Saminggu sakali. Heuh, kan bae da mampuna sakitu. Naon anu dibacana? Yasin belum naon teh. Nying sieuna naon. Dan sing bener macakeun bae da Yasin ge, surat Yasin ge Quran. Mantas macana teh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Oh, benar.
Pertama Quran dibaca di imah gedong mantes dibaca di imah panggung geunahkeun dibaca di saung oge teu nyawa. Dibaca di masjidnya kitu keneh luar biasa, dibaca di madrasahnya kitu keneh hebat kacida. Dibaca ku beunghar mantes dibaca ku fakir mantes dibaca ku pemuda mantes dibaca ku sakurasa keluarga mantes. Dibaca Qur'ana indah dibaca ku duda oge mewah. Quran mah eueuh ngewana didengekeun ku nyeri huntu oge geunahkeun. Pecakan kan mun benang pencak tangohkeun salona kan ku nyeri huntu. Untuk babagong nyeri huntu ya berbapak dina kemang malati lupak ting bapak ting duk ah kunian nyeri huntu goblok keur nyeri huntu aing hoy tapi lamun maca Quran aku pengen keur nyeri huntu وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Nikmatnya gitu kan. Ya maca Quran teh kuat ka kos pakas rek budak-budak meong. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Eta maca Quran. Buat nepi ka sedeng-sedengan. Dah ku genceng-genceng teh mah maca Quran teh pabolit. Goiri lemah nu jadi gurawi lemah du. Malah pang pajarot jadi pang parajot. Oh pecakan. Gerawet tong make kudu ngahajam maca Quran mukana ieu mah dina salat we heula dina salat lamun nu maca Fatihah na geunaheun amina oge bakal geunaheun. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dolim tugani jadi amin teh kumaha walang tak dina taraweh tong aneh lamun amin ben da eta walak dolin kitu da dolin amin bismillahirrahmanirrahim itu walak ya nah maca Quran eta teh obat hate nyuci hate ngabersihkeun hate baca berbeda lamun urang tos maca Quran asa tenang jiwa nikmat luar biasa bu anak nu sok minang maca Quran mah nu getol mah awewe da lalaki mah udud getol lagi pemajikan maca Quran da lalaki mah udud ngelepus nah hunya beri nyerane kana korsing modolan tihang alah tuluy ke di Indonesia maca Quran teh geunah heuh salaki oh baca Quran deh nikmat ngebersihan hati tuluy dzikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tah zikrullah teh mak eta teh nyuci hati ngabersihkeun hati ngalegakeun hati dzikir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah subhanallah dzikir alhamdulillah dzikir Allahu akbar dzikir sok ibu maca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah saur Kangjeng Rasul ka sahabatna sahabat kaula imalan kaulanun tiap dikersana naon kaulanun nyangakeun semua pangabaktos kunjuk panjenengan kaulanun ieu tarima oke tiap sami ieu Sadina Umar nyakeun semua pangabaktos ieu tarima Umar oke tergantung tiap nyangakeun semua pangabaktos kunjuk panjenengan kaulanun Sadina Utsman ditampi Sadina Utsman Dek abdi oge sami nyakeun semua pangabaktos kunjuk panjenengan kaulanun ieu Sayyidina Ali panjenengan Ali mah galak Sayyidina Ali nyakeun semua ditarima Ali tong sosorongot teuing Ali wah da kieu abi aya naon bangsa aya nu macem-macem didodet ku Ali
lain ali lain pilih aya nu macam-macam kasalira ali nu panggeulana kaya ali rek mere beja sahabat kaula oh gitu rupina manawi teh dibagi duit corona sanes ieu mah kieu ali sahabat kaula sararea anu keur ngarariung Abu Bakar, Umar, Usman oge Ali syukur bahagia kumbayangan hiji kaula teh sono ka anjeun sararea sabab anjeun teh ibarat bentang nu baranang di mana wae anjeun ayana teh oleh ngeutit ka ciri ku kaula atuh nomor kadua nama ya hadis nu dikaluarkeun ku kaula katampi ti malaikat Jibril ti ditu nama ti rumah kawasa yen aya amalan nu ieu amalan teh gampang dipigawena hampang diucapkeunana berat dina timbanganana ibu pak aya amalan nu gampang diucapkeunana hampang dipigawena berat jaga ditimangna di poe kiamat kaget umirah kangen ngaruh ieu para sahabat kuping aya amalan anu gampang diucapkeunana hampang dipigawena berat dina timanganana panasaran sadayana ya Rasulullah naon amalan naon anu kitu saur Kanjeng Rasul amalan anu gampang diucapkeunana hampang dipigawena berat dina timanganana teh nyaeta maca tasbih nu dieu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aduh, cing, maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gampang teu diucapkeunana. Budak leutik ke katalah langsung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala maca tasbih nu neme gampang diucapkeunana boro-boro kolot budak leutik pisaeun hampang dipigawena hampang deui dipigawena teu kudu make tanaga teu kudu dahar heula nu keur sakaratil maut ge kuateu nurutan tapi jaga dina timbanganana luar biasa beratna Bu lamun ibu hayang berat timbangan jaga di poe kiamat ku timbangan alus sing seueur maca tasbih sholat minimal subhanallah na 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 30 dikirna wala ilaha illallah 33 teu kuat kiai 11 teu kuat kiai 7 teu kuat kiai 3 teu kuat kiai kojor nah jidak-jidak teuing besok aya pan jelema assalamualaikum assalamualaikum gak jelang tekuatan maca tasbih nah beli kojor ulah lalawara bo dikir ka Allah subhanahu wa ta'ala teh disebutna teh meresihan hate ngalegakeun hate hiji tuluy deui ngumpul dina tempat kasayang cicalik dina tempat ilmu ngumpul dina lapangan pengajian eta teh ngalegakeun hate beda tos ngaji mah karasana oge bener oh ibu sok ngaraji ibu asok marimuan ibu pak sok mingguan pak asok ibu-ibu sok mingguan hari di dia mingguan bapak-bapak jeung ibu-ibu loba saha loba ibu-ibu sa ari lalaki mah saeutik awewe mah sok lob bak ngan kacek awewe mah loba ge ganeng sagala diomongkeun awewe mah diridit diomongkeun nganyuk diomongkeun boga hutang diomongkeun salaki teu mere duit diomongkeun mitoha cerewet dibawa kana mingguan awewe eta beda jeung lalakinya Bu ari lalaki mah jempling saeutik oge dahar es
jempling lalaki mah harees pancet itu oke ngaji ngaji mumpung di alam dunia terus balik ke akhirat mangke moal ngaji dan di akhirat mah jaga moal aya salat moal aya tolab moal aya zakat moal aya puasa moal aya moal haji di akhirat mah lamun bapak suka surga panganten mah yek na dulu jalan-jalan lagi itu numpak kendaraan surga hayang naon ibu lamun jaga asup ka surga mah bapak hayang naon jaga hayang baso datang baso surga hayang buah anggur datang hayang mabok datang bisa di surga mangke mabok hampir-hampiran kamari ini diketuk ku presidennya dilegalkeun eta miras bangun segilegalkeun loba nini oleh misalkan ada heuy kepada dami si emak rang mabok ya alah Gusti lagu engke bade ditu ibu bapak teh bapak pangbalangsakna jelema di alam di surga pangbalangsakna widadarina teh 70 pangbalangsakna panganten teh ngayak-yak sapoe-sapoena teh mobil widadari mah di sorang moal ayarana parawan deui sorang parawan deui sorang parawan deui ibu lamun asup ka surga jadi ratuna widadari panggelisna sa surga engke ku widadari dihormat nu aya di surga teh widadari mah di surga teh ngahormat ka ibu teh sabab ibu ratuna widadari make mahkota karatuan make baju karatuan pada ngabri-ngabri nini asup ka surga bakal jadi 18 tahun cayan moal ngolotan moal ngurangan bapak-bapak asup ka surga 25 tahun moal ngolotan moal ngurangan cayan eueuh ibadah gitu mah ada oke panganten kita kuat cina moal itu ajengan aya jamu kuat cap surga ulah wah gitu bo ibu teh bakal pada ngaheureyan piu pada nyuitan we asal ka surga Gusti nu agung ayeuna di dunia di kita salat teh di surga mah moal kita ngaji di surga kita sodako di dunia kita sodako di dunia kita halus jeung tatangga halus jeung di surga di dunia kita ngabangun masjid di dunia kita zakat kita puasa di dunia di ditu mah moal geus teu percaya pecahan ka ditu pecahan ka ditu lamun balik deui gitu kiai nah iraha kiai ti ditu dan mana ke can kadar itu ngan cek katerangan teh gitu da urang mah dijawabna ya kudu ku iman dijawabna kudu ku iman pan iman kana kodo jeung qadar kana poe akhir lain iman kana poe akhir iman kana kodo sareng qadar adapun iman ka poe akhir teh poe perhitungan urang bakal menang kanikmatan di ditu wah ayeuna di dunia ripuh keun bae da ladang ripuh sararea ge nu senang teh ladang ripuh nu beunghar na ladang senang gitu cing lamun urang dieu ini ka Jakarta balik di Jakarta balik deui ka Salagedang bawa duit loba eta duit loba nu di Jakarta teh ladang senang ladang ripuh urang dieu urang dunia balik tuh ka akhirat bawa-bawaan eta babawaan teh ladang senang ladang ripuh meureunnan migawe salat ripuh meureunnan naon ngalawan ka emung ka wegah ka hoream ka susah eta teh pan ripuh hoream ngaji hoream salat nyaahna sedekah nyaahna zakat nyaahna ngabangun masjid tong bolok itu ya mah Pak ya di dunia mah buruhan Allah Subhanahu wa taala tikal-tikalna jelema miceun tai kotok di masjid tai kotok apa tai kotok tai hayam beus itu apa teh tai melek beus itu apa tai melek tai ono tai hayam sok moledak di masjid miceun ridho ikhlas karena Allah dipiceun diberesihan buruhanana ge 7 bidadari miceun najis di jero masjid 7 bidadari matak lamun manggih tai kotok di masjid ulah sok dituduh-tuduh ka budak ledot hari kusorangan tuduh-tuduh ka budak jangan tai kotok piceun ku maneh ulah halangan ku urang lep
emot hasil amis micen tai kotok tadi masih get nepi ka buruhan anak 7 bidadari mata kisukan mah marah hayam masih gitu nah ulah yang ngajama doraka ibu-ibu micen tai kotok najis di masjid nepi ka diburuhan 7 bidadari siga kumaha lamun ngabangun masjid ganjaranana edan ya siga kumaha ngabangun masjid wah man banallaha masjidan di dunia banallahu qasran fil jannah saha jelema anu ngabangun masjid di dunia banallahu qasran fil jannah bakal dipanbangunkeun gedong di surga sigong disiapkeun hareupeun gedongna pakamanan digireun gedongna aya kolam renang wai urang teh kata di hareupeun gedong teh nangkring we kieu wah make jas sepatu golek tege kudu ge di numpang hadena oleh nyung hareupeun gedong surga atau mobil sing daranong tuluy deui digigireun imah meureunnan naon tempat gojay cai nu herang pakamanan di hareupeunana pinuh kekembangan urang bosna indahnya kang keur ngabangun masjid hayang jadi bos teu jaga mun hayang jadi bos di surga bangun masjid sing daek kudu ka panitia mana pada KM abdi deka lapar ya yang ngebangun masjid kurang ya teh hayang jadi bos di surga gitu ieu mah diajak oge insyaallah mun boga mah kulir kulir oh tah balikan deui hate legakeun ngalegakeun hate bersihkeun legakeun ubaran ngalegakeun anak teh ngubaran anak teh ngabersihakeun anak teh maca Quran dzikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ngariung tolab seperti kieu teh ngalegakeun hate ngabersihan hate bu genah teu lamun balik ngaji karasana ih balik ngaji mah bararumah bapak euy ngaos bararumah tuh ngararaji bu maringuan ibu kudu mingguan diajak di dia karena mingguan sama payun-payunnya alhamdulillah ece urang ngaji mana ti payun siang aja dong urang ngaji mana ti payun mun kana rajaban cenah udunan urang dieu mah beja nah beja apa boro-boro alhamdulillah kang udunan rajaban 100.000 boro-boro 50.000 boro-boro 20 boro-boro malah 1.000 maka coklat sabungkuseun hareudang ayeuna hareupan nu bali udunan 16.000 hareudang atuh merek sakumaha ngongkosan hari Allah Gusti ngagung Pak ngaji ngeriung dia tempat pengajian ketah ngubaran hate beda lamun urang calik dina pengajian mah karasa ieu hate teh bungahna karasa ieu hate teh legana karasa ieu hate teh nikmatna tuluy deui nu disebut ubaran hate ngelegakeun hate teh salat tahajud salat 5 waktu salat tengah peuting kosok harudang peuting bu udang geus udang peuting ka mana ini kacai geus kacai naon gawe sare deui di WC rek padahal sare unggul ka WC rek naon udah hiih heula datang ka WC deluk nagog wer di geus beres jadi beres ya dipinahkeun ieu teh jadi beres pareu tinggal aja sing kuring nah aing mah geunah untuk tadinya jempling eta tah headset gandeng tah headset bo tahajud
indahna tahajud atuh dijamin ku Allah nu sok daek tahajud mah di dunia ngamoal balangsa, di akhirat di jero kubur jasadna moal ruksak, di akhirat wah ditempatkeun dina surga na Allah Subhanahu wa taala nu nikmat. Sok jalmi nu ahli tahajud, jalmi nu ahli tahajud mah di dunia moal dibere balangsa, di jero kubur jasadna moal ruksak, di akhirat bakal panggedeuna nikmat. Poe udang tengah peuting geus beres, udang tengah peuting dulu kacai geus beres, kacai dulu wudu geus beres wudu, amparkeun sajadah doh mantes memali ka belah kiblat. Lamun ceuk lagu sunat teh lagu sunat munajat ka Allah Subhanahu wa taala ka tengah peuting dina luhureun sajadah urang salat heula 2 rakaat. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa jangakeun sadaya daya daya deui pamuntangan daya deui panglumpatan. Gusti ngagung munajat ka Allah Subhanahu wa taala mu tahurung deui. Bu munajat tengah peuting beres, munajat tengah peuting deluk mentah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menta sehat, panjang umur, kuat iman jeung Islam, kakara menta rezeki. Ulah minta rezeki heula ti heula. Mentana teh iman Islam heula ti heula, tuluy cager, tuluy menta panjang umur, terakhir menta rezeki. Ieu mah keur menta rezeki heula. Oh salah, ari ngadua ieu ngadua. Hiji menta iman Islam istiqomah. Hiji ngadua. Kadua menta awak cager. Katilu menta umur panjang. Kaopat menta rezeki anu ulah nu gede. Bisi dibere duit sagede pantau narek kumaha. Jeung ulah nawar ka Gusti mah, der make dina doa nawar ka pangeran Gusti. Abdi nyuhun duit artos 5 juta Gusti, kanggo mayar sametan, abdi teh gaduhan sametan kasih anu atuh 5 juta. Nyuhun ke 5 juta we Gusti. Kumaha mun pangeran rek merena 10 juta. Cukup we ka pangeran mah nyuhunkeun rezeki anu seueur, nu barokah buat ibadah malah kudu boga janji kanu maha kawasa teh Gusti lamun abdi beunghar bade bager. Malah dina ngadua ka pangeran teh Gusti jadikeun abdi jelema nu kurah ngaluarkeun zakat. Gusti jadikeun abdi jelema nu kurah sedekah. Gusti jadikeun abdi jelema nu bager. Kudu nambah kitu ngaduha ka Allah teh urang mah minta rezeki we hayo keur naon? Keur koret. Ayo geus dibere rezeki cek pangeran ku aing keur naon sia rezeki. Ieu hate balikeun deui kurang karakah. Planongna hate teh tahajud bu. Pak mun jasadmu ruksak tahajud. Eta tahajud kuburatna tengah peutingnya Kak. Padahal eta sok hudang tengah peuting ngaku naon mung pirang ge 2 rakaat lilana 10 menit jeung ngadua. Da hudang mah salarea ge sok hudang, ibu sok hudang, bapak sok hudang, pemuda malahan sok gadang. Tapi kunaon ngalaksanakeun menang hoream. Naon sababna? Nepi ka berat hoream ngalaksanakeunana berat dilaksanakeunana ieu tahajud sabab dijamin ahli tahajud mah maqamam mahmudah bakal ditempatkeun ku Gusti Allah dina tempat anu dipuji ku Gusti Allah surga nu pangluhur-luhurna ahli tahajud. Allahu akbar. Pak Bu nya mumpung di dunia nya tagera beri ka tempat anu dipuji ku Gusti Allah teh surga nu pangluhur-luhurna teh dibikeun keur saha? Gusti cek malaikat ieu teh surga nu pangluhur-luhurna teh kanggo saha Gusti? Kanggo para nabi sareng para rasul oge ahli tahajud. Allahu akbar. Kajeun teuing tukang macul asal ahli tahajud bertempatkeun di dieu. Kajeun teuing tukang ojek asal ahli tahajud di dieu cenah kemna dina surga nu pangluhurna pang mewah-mewah VIP. Kajeun teuing jelema balangsak ahli tahajud di dieu.
aja ting jelema hina di dunia asal sok daek tahajud di dia malaikat nepi ka malaikat kabitaeun Gusti jadikeun atuh abdi jalmi abdi lamun dijadikeun jalmi abdi bere tahajud payong calik di dia surga nu pangluhurna sareng para nabi para rasul sok bayangkeun ku urang sareng ebok pirakut atuh kabita yai Gusti Agung ahli tahajud di jero kubur oge pecakan ahli tahajud mah mun aya di dia ahli tahajud maot umur kuburanna geus 10 tahun balik asal bener ahli tahajud mah moal buruk moal ruksak Allah moal ngantep jasad ahli tahajud jasadna dihakan ku belatung moal ngantep dijaga ku malaikat Allah moal ngantep ahli tahajud balang sak teu ridoeun pangeran lamun ahli tahajud kakurangan dahar di dunia teridoan ahli tahajud namun di dunia na kekurangan ku rezeki ahli tahajud bakal dioboh di dunia jeung di akhirat jeung di jero pakuburan diselamatkeun Gusti Agung lah berat eta ahli tahajud entong ngomong bapak jeung ibu ieu mah nu keur ngadengekeun nu nyarita abdi pribadi berat ahli tahajud abdi sok udang penting tapi kunaon nang wegah jadi isim kuring moal ngagorengkeun nu ngadengekeun gorengkeun heula ieu abdi hareupeun batur ngan lamun akurat aku kusaraya ya Bu ahli tahajud moal buruk ahli wudu moal buruk ahli sedekah moal buruk ahli maca Quran moal buruk di jero kubur tuluy ini moal buruk di jero kubur teh awewe nu ridho salakina kawin deui ayo tahajud bagi hees Bu sedekah ibu beungeut korek taraya wae deui maca Quran kedul ya Bu wudu pake prot wae mending ngijinan salaki kawin deui rek hari ieu hayang buruk hayang belageran di jero kubur Jeng, sakura jawab sih teh. Hayang buruk, hayang belegeran. Hayang belegeran, tahajud kedul, baca Quran jarang. Wudu minang batal, sedekah teu boga wae. Mending nyijinan salaki arek. Alah, dong guru-guru pemajikan masyarakat, pemajikan abdi sami. Cekan teh mah hayang buruk, hayang belegeran di jero kubur, hayang belegeran cenah Pak. Kumaha lamun bapak rek kawin deui aing kitu mah dikeuh buruk cenah tuh Pak. Deui cenah. Bari ku nyeri meureunnya. Padahal nikmat ka surgana ge moal dipariksa heula anu ridho ikhlas mah. Siap teh, Bu? Nah, saya jalan beli. Bangun ada wegah. Entong abdi kita dua hiji tilu hiji we daripada erep ka hiji jabrik mah ya teu kaurus tak capek tanyakeun ka awewe ulah sok dijieun dua diduakeun pamajikan mah karunya ngan ibu sing boga hate sesama wanita tolong saling mengerti loba nu lalengong batur ge karunya aya nu boga salaki sesama wanita sing pengertian sing barokah hate sesama wanita tolonglah sadar loba awe nu lalengoh hayang ngeugeun salaki karunya cing sesama wanita teh sing salaladan ka hate jero ke salaki urang yo si ibu kai nah teh jangan urang kapas ya Aduh, ripuh datang awewe dari kudu dipikanya awewe nya ripuh teh jadi awewe Bu. Ripuh gegero ku ibu, sasapu ku ibu ngumah piring ku ibu ngurus budak ku ibu ngurus imah Bu. Ibu-ibu atuh ngepel ngelapan kaca nyusuhan Bu. Ibu-ibu makan masak jeung nyangu teh Bu. Nepi ka nganyuk-nganyukna ka warung teh pan ibu. Nu sok nganyuk ka warung sah
Ibu dibayar usaha. Dibayar usaha, Bu. Pamajikan usap nganyuk dibayar, Bu. Usaha laki edan suka. Laki ngan hiji-hiji dapat pakai mayar hutang. Tong ku salaki atuh, ku duit ieu. Salaki eta salaki leung ditarima ku tukang kredit. Ah, geus teuing aduh. Genahnya eces ngaji teh ari. Tuh, suara headset mah. Suara headset, ari gengset manggung sok dikana ceulingkeun. Eta gengset karana tanu tadi ngaguru mah headset teh. Sing dari leuk gitu. Salah cenah kiai, wah kumaha aing we. Cek aing headset. Inget baheula. Eta lamun ka kota teh ceuk bapana teh numpak komplet. Ai komplet teh rupana koneng. Bisa jalan negat nu koneng we. Dikiri ge setung. Bade ngiring ka kota ieu kompletnya sanes si masa setung ceuk aing komplet. Enggak jelek kan setung. Lah mun di kota cenah ke kudu meuli dodol, anu ka dodol teh hideung. Papanggih eta jeung tukang areng di kantongan da cek tadi ti lemur anu hideung, anu dodol teh hideung. Itu berarti dodol kali sakedeung, sanes dodol cek aing dodol. Keren teh jelema. Lah Gusti. Nah itu mau ahli tahajud. Capek. Allah Akbar. Moal diantep jasad di jero kubur. Moal dibere ruksa kali teh ngan berat. Makomah mahmudah atuh. Dina Quran ayatna nyarioskeun. Makomah mahmudah tempat ahli tahajud mah. Tempat nu dipuji nepi ka malaikat hayang jadi jelema. Lamun malaikat jadi jelema abdi rek tahajud sabab di hayang cece dina surga anu dipuji. Makana ieu surga teh keur tempat jelema ahli tahajud. Kajeun teh jelema balangsak di cicing Nabi saung, kajeun teh hina di pandangan manusia, tapi lamun ieu ahli tahajud, wah, jaga mah darajatna leuwih ti sasaha. Gusti tahajud dibuat. Tong malalar wae. Alasan teh budak ayo. Nyata cenah budak ieu mah, teu kaok budang. Lilir budak ngilu hayang nyusu. Budak nu mana cek teh anu 70 tahun. Alah, bisa dilakukan. Bu, Pak, tahajud aja pemajikan. Bogoh hirup di dunia dari jero kubur moal tahajud. Ayeuna di dunia urang barengan yuk, barengan aing jeung sia teh lain hungkul di dunia hayang ka parat ka surga. Yuk urang barengan tahajud. Kuliah pemajikanna budak. Ini teh cai ibarat ti cai salakina nu ngajak teh ngarengkol keneh. Ari bapak tadi ngajak ngundangkeun bapak ngarekolkeun heuh sia heula aing molor heula. Wah edan. Nah lita wah geus geuting wah jam 11 ngaji teh wae. Gus Nils panyate urang keneh yai. Ari ieu baratah keneh. Berapa ralik atuh? Ahli tahajud ahli moal jasadna ahli tahajud teridon Gusti sok nyak salat ayeuna mah tahajud mun cacah tahajud dilaksanakeun siga kumaha salat 5 waktu ieu teh kakarek ngabahas heula tina hate heula tah jadi ubarna hate da sabab Kangjeng Nabi ge satu acan Isra Mi'raj teh diberesihan hate anger we penting ayeuna keur soleh bener nya sanajan belah ditu pulah ngomongkeun batur anger penting ayeuna keur saleh beres ngaji teuing eta gapleh ampura geus gapleh da abdi mah cenah sok biasa teh makaluman RT-an ganjelan panon ku korek api kumaha cara kitu moal digodogna neraka kitu mah da anu digodog dina neraka mah sok make duitan nu sok pake duitan digodog dina neraka nu tara duitan mau ukur RT-an ganjelan atau jepatan poletan gitu mah moal digodog paling disangrai ngalah Gusti aduh
Lebih parah jadi santai mah euy. Gusti. Nah, sebenarnya judi itu paling gapleh hungkul. Setiap perkara permainan memakai duit gapleh. Tong boro-boro make main aya tai kotok di buruan cek usa urang babet ku aing. Eta mabet tai kotok make duitan, lamun keuna sia kudu mayar ka aing, lamun teu keuna aing mayar ka sia jadi. Eta mabet tai kotok jadi judi. Mabet tai kotok lamun make duitan judi we. Aya. Tuturkeun kudu sok karuseup aya dia. Eta nu ruseup. Sok diseurikeun eta sok hayang aing laukna. Jeung ge jelema garelos Bandung. Rek teu gelo kumaha teu ruseup. Beuli kilo bayar, mun urang mah gubuk da geus sakeresek. Ieu mah geus dibayar, geus sakeresek, geus di kilo, plakeun useupan deui ku sia. Nah kumaha lakon aya we. Gelo atuh kitu. Lieur aing. Gusti, rob. Nah, ngaliwatan Isra Mi'raj ayeuna. Jadi ngaliwatan urang pangajian dina penting ieu teh sing kersa maca Al-Qur'an. Lain kudu sakali maca 4 lamar 10 lamar. Sakali maca saayat saumur hirup ulah pegat itu ngade mah. Sakali maca teh saayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sadaqallahu adzim tutup. Tos isa tuluikeun deui bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin tutup. Tuluikeun deui subuh di kawabilahiroti saminggu. Saumur hirup ulah pengatan. Ieu mah salamar sakali maca sataun ngajedogna. Ya. Saumur hirup ulah pegat. Sanajan setengah ayat sakali maca saumur hirup ulah tah eta nu dawam Quran insyaallah di jero kubur buruk di jero kubur di akhirat na insyaallah Quran bakal datang nyapaatan. Ieu Quran bakal merupakan cahaya nu ieu cahaya teh mawa mahkota nu ieu mahkota teh diterapkeun kana mastakna ahli Quran. Ieu cahaya nyana mahkota kalian satosna ieu mahkota diterapkeun kana sok maca Quran teh ieu cahaya nanya deui, hei ari inung bapak anjeun di mana? Di belah ditu nepi ka inung bapakna ditulungan ku ganjaran Quran. Allahu Akbar. Lain hungkul nu macana dibere mahkota inung bapakna oge ditulungan ku ganjaran Quran jaga. Nu ieu ganjaran Quran mangrupakeun cahaya nyata jadi malaikatna Allah Subhanahu wa taala anu bakal nyangan ahli Quran jeung inung bapakna. Allahu Akbar. Girang barat maca kulhu urang teh sing dahe kul Allahu ahad Allahu samad. Asa baca surat kulhu hari anu tahlilnya mun anu tahlil wah gagap mun tahlil teh nanti jelema beunghar kul Allahu ahad Allahu gagap kumaha mun anu jelema balansak mah kul ahad jeung kudu segala dipipiri. Hari giliran bagi cangkedong panghar-hareup likat. Woi. Saha? Ngaliwatan Isra Mi'raj penting ayeuna nu diselenggarakeun ku panitia urang dieu mudah-mudahan saraya sing saroleh jadi ahli Quran atau anak-anak urang sarua sing jadi ahli Quran ya. Ngarah jaga anak Quran teh, anak urang bisa nyapaatan ka urang sararea. Da kolot bakal maot teh geuninganan anu guna mah lain dipangmacakeun nanaon tapi dipangmacakeun Al-Qur'an ngeunah gaya bacakan maot ku anak pamacakeun Quran kang ngeunah kita percaya najis nya tah hoream maotna ge boro-boro hayang ayeuna ge aya corona belaan di masker berarti sieun maot teh Allahu Akbar. Gusti lagi nyebok. Tuluy deui dikir ka Gusti Allah kadeh. Tos salat ulah likum-likum leos. Ayeuna mah minimal maca tasbih Allahu Akbar jeung alhamdulillah mah dibaca. Sabab eta ngapun burakan ra timangan amal jaga urang timang amal. Atuh jeung kenca.
lamun berat ka kenca loba amal goreng terus neraka, lamun berat ka katu loba amal alus terus kana surga menang kanikmatan. Tah nu ngabeuratan kana belah katuh teh nyetak tasbih subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca hasil pengajian teh tahajud tengah penting minimal tong kudu ngalpeuting saminggu sakali atau diajar kayaknya saminggu 2 kali naik tahun hareup tah saminggu 4 kali kita tahu ti aya jogger teh saminggu ngalpeuting wah kabur bosan leletikan heula diajar teh sarua gitu ke sing kuring diajar bapak diajar ibu ke diajar balaler ya teh kabeh di sim kuring di hakikat mah mematahan abdi ngan didengekeun ku sararea palebah salahna di sim kuring salah ibu bapak salah mun akur aku hah nya kita tahu ya sok otak geuningan sok deuh dipepelingan ku sinen cicing campuri leung nya diri masing caringcing masing emut berang peting kade kajongjonan teuing salira wajib dijaring salira wajib diaping ya diri masing caringcing masing emut berang peting kade kajongjonan teuing salira wajib diaping salira wajib dijaring ucing-ucingan buntut panjang jadi ponok, ulin-ulinan, urut panjang jadi kohok. Ali kolot bojong kasok jalana, kaparapatan yang beki kolot, beki ngaco, taradaek mantong ke pengajian kasopono. Gina siap. Kaso ngaroyong ka jalan kumis pondok jama panjang percis mesis si jalan alah Gusti kan sing caring sing sada teh ukur hariruk lah ukur hariruk ke dunia tahajud laksanakeun boga rezeki sing ingat kadulur heula ka indung bapa heula geus indung bapa kadulur ka baraya tuluy ka tetangga heula tuluy ka baraya nu jarau ade hari batur di berean hari indung ngaro we besok aya teh eta sodaqah kitu teh teu ceureuh hayang katangar kitu teh lamun rek barang bere pupujuhkeun heula indung bapa kakara dulur geus beres dulur kakara tetangga nu deukeut geus beres tetangga nu baraya nu jauh urang masuk ayo heula kan nu jauh da hayang sohor nu jauh sia tabageul sia tabag ai dulur nyebut koret indung bapa ieu sugan ya mawe dina ieu wengi cariosan jisim kuring teh sing aya tapakna kanggo jisim kuring oge kanggo sadaya amin aya teh ubarhat teh hungkul maca Quran naon cenah ubarhat teh bo maca Quran dzikir ka Allah salat tahajud ngariung dina tempat anu saleh insyaallah hate ibu bakal tentrem ayem genah tumaninah hareudang lalega sararea moal papanggih jeung hareudang bayeung ya lamun hate geus garana insyaallah ibadah bakal diterima doa teh diijabah atuh urang bakal panggih sinaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga di poe kiamat amin tur tak bakal ngariung sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga dina surgana Allah Subhanahu wa taala amin ngaleutkeun teuing asup ka surga moal geus asup ka surga urang rek ka mana cece di surga rek ka mana deui kuku mereka keluar dari surga mun ngaji geus nepi ka surga ngeusan we ge danung tak rek ngomong naon teu pupuh deui rek ngajeleng deui di surga keluar nganaonan ku sabab ieu ngaji geus nepi kana surga ngeusan we nya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Kasana Mukarram anu parantos nyampaikeun tausiahna kalayan jentre jelas manfaat kanggo urang sadayana. Oge para bapak ibu sadayana urang ngadapa kana acara terakhir nyaeta doa tutup
Maka orang sarang-sarang baca basmalah. Fi barakatil umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka di sini kuring diucapkan segitu kurang lebihnya mohon diampunkan bila itu